Punten. Mangga naon bah naon? Moal mesera. Naon? Serius. Serius? Mohon perkawis konten. Heeh. Naon Jadi kitu? abah teh bade antosana ini konten di dieu teh. Oh gitu. Tadi nama mohon. Nah, Da itu incu sareng budak udah urang teh ngagelendang wae. naon cenah? Majarkeun teh si Ipih maling HP teh incu teh. Oh, nyapan ngonten atuh bah apaleun kan basa ieu ge abah pernah kieu ka abi dek ngeusan cenah peranna abi mah maling wae nya cek abi teh terserah eta mah kumaha abah geuning abah nyalanjut we da geuning tinu konten teh ku abah karasa silaturahmina tepikeun ka orang Kuningan, orang Cidawolong, orang mamana kan jadi warawu jeung abahnya. Ka eta hikmahna konten. Terus ayeuna ngan sakedar incu abah anak abah ngomong komo cenah abah nyarios bieu teh cenah mun ka warung batur sok sarieun ku abah gitu. Heeh. Nya eta mah meureun resikona tapi dibalik keburukan atau keburuk sangkaan abah tapi hikmahna geuning abah jadi terkenal ayeuna mana cenah tukang maling si abah tuh padahal kan cuman konten nya cuman candaan lamun teu kieu kan abah bakal terkenal moal kan jadi kan kusabab video abah naik terus abah tukang cuka cokot pas jeung karakter abah abi oge lamun abi peran cuka cokot moal tuh bah moal bisa abi kan peranna peran bobolohoan peran culun peran bodoh kan abi geus kena jadi ku abi anu ngonten di dieu teh samodel si Om Bima jadi antagonis si ayah jadi tukang ngalieureun gitu kan jadi hiji-hijina teh aya karakter-karakterna kan eta mah cuman karakter cuman candaan cuman candaan ayeuna abah bade eureun ngonten terjadi masalah ari Kang Mamat mah ngan dipikir-pikir deui soalna ieu mah konten lain asli memang abi ge ngarasakeun abah begitu ka warung batur nyari HP awas HP kada bisa anu maling cenah awas anu maling HP awas ta duit amankeun nya abi ge keluh kesah abah ka abi ngomong wae ngan abah ayeuna name betus edek ngeusan ngonten da incu jeung anak abah ngaromong pi tong maling wae cenah era abi nya pan ieu mah konten nya di mamana ge ari konten mah hiburan candaan jeung gambaran gitu nya harus waspada teh nya gitu waspada bepangna mah sok nyimpen barang sembarangan tah gitu sok ayeuna budalkeun abah teh naon anu ka era abah teh naon sabab ngomong ka dieu teh antos eta we wungkul tapi na eta mah keluhan gitulah jadi abah moal keluar lebar soalnya mah pan tadi ge geuning seueur ieu bara ya udah rongkap geuning kopi-kopi wae mah teh hese geuning nya cek abi oge nya abi mah terserah abang tadi nyarios cenah hoyong keluar hoyong ieu teu hoyong entosan ngontena teu naon abi mah ngan pikir deui bah ka anak incu abah wartoskeun da ari namina ngonten mah kudu berperan lamun teu aya peran eueuh karakter dek di mana jati diri urang teh jangan hibur teh di mana gitu kan nya nuhun jadi nya kita terserah abah kumaha cek abah ayeuna posisina bari lanjut dek lanjut resikona kumaha anak incu abah ngewaeun ditanggung ku abah we kumaha mun anak incu abah ngewaeun ka abah keluarga abah ngewaeun eta mah risiko abah ya kan tapi setidaknya abah teh alhamdulillah aya we jang kopi-kopi mah gitu kan nya jeung silaturahmi gitu kan ya mudah-mudahan atuh konten abah bisa melejit bisa naik terus gitu kan abah bisa karakterna gitu tah ayeuna mah kumaha abah abi mah kumaha tah kuatan naon eksis aya anu sabaraha ditulis paling jelas nya ditulis padeuna aya nu 13.000 aya nu 15.000